Jangan lupa like dan channel YouTube Pariwisata ke depan lebih sukses. Semoga bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa amara lana bisyukri ala ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Al-mukaramun, para alim ulama, para asatid anu kejisim kuring dihormat kalayan dimuliakeun monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Jisim kuring tengah wincik hiji-hiji marantena ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan guru urang sadayana ieu para alim ulama dipaparinan pausisa kalawan sehat wal afiat, dipaparinan barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Oge wabil khusus guru urang sadayana sahibul hajat di dieu pangarasa muallim yayan sakulawargi nuku jisim kuring dihormat kalan dimuliakeun monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Para sapuh palawargi sadayana nu sami hadir dina ieu acara nu mulia anu ku jisim kuring dihormat kalan dimuliakeun monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Urang sadayana tiasa ngariung mumpulung dina ieu acara ku pangulem guru urang sadayana dina acara tasyakuran mantenna rehing gaduh murang kali insyaallah dinten enjing di Jatuh Krami keunana saha jenengan teh Rizki jenengan Cep Rizki kasaha ditikahkeun teh anjing teh Lilis. Mudah-mudahan nya dina waktosna dirizkian lancar berkah salamet kalan ngajodoh afiat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Atuh nu parantos dikorbankeun ku guru urang sadayana pangarasa muallim yayan sakulawargi di dieu dina acara tasyakuran. Mudah-mudahan aya panampian Allah subhanahu wa ta'ala janten tawis ngajalankeun syariat nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwasilah acara urang sadayana tiasa tepang silaturahim sareng wargi-wargi urang sadayana tina sababiah pernikahan anu mana masyhur sadayana ieu pernikahan teh memang bagian sakral, bagian syariat agama Islam
sehingga dina sulam topek geninganannya ieu kalebatkeun aturanana anu mujmaun alaih makluman minadin bidarurat hartosna jalmi nu teu masanteren ge apaleun bahwa kawin teh ajaran agama, bahwa kawin teh dimenangkeun ku agama, sehingga jadi patokan jalma nu nolak karena hukum perkawinan jatuh hukum murtad. Anu ngaharamkeun perkawinan hukumna murtad. Segala macam aturan anu kena karena kedudukan mujmaun alaih makluman minadin bidarurat dikenal ku masyarakat berbagai lapisan, lain ku santri hungkul komo ku ajengan hungkul, masyarakat nu teu ngaji nu teu masantren ke bahkan nu teu bisa maca Quran ge apaleun kawin teh agama. So rupi-rupina anu dikenal ku masyarakat bahwa hukum nek hukum wajib nek hukum haram seperti haramna jinah, apaleun nu teu bisa maca Quran ge bahwa jinah teh dosa, bahkan nusok jinah sorangan ge apaleun jinah teh dosa. Ieu hukum dikenal berbagai lapisan masyarakat disebutna mujmaun alaih, ketika ditolak hukumna murtad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina wasilah pernikahan seueur rupi-rupi anu janten dampak disebutna hikmah pernikahan diantawisna lisuhulati imaratid dunya. Nomor kahijina tina hikmah pernikahan teh ngagampilkeun kana ngolahna bumi, kana ngelolana bumi, karena jalmi diciptakeun ku Gusti Allah khalifah fil ardi. Jalmi diciptakeun ku Gusti Allah teh kangge pengelola bumi, anu ngalangsungkeun hukum-hukum Allah di muka bumi. Sementawis jalmi teh lemah jalmi teh sehingga peryogi gotong royong. Lamun jelema nak saeutikan moal bisa gotong royong. Saha nu sanggup nyieun meja ieu ku sorangan? Moal aya. Nyieun meja ieu ku sorangan moal aya. Naha sok melak awina ku sorangan, nyieun suguna ku sorangan, nyieun seseukeut suguna, mesin suguna, ragajina nyieun, pakuna nyieun. Sampai kajadi meja iya berapa ribu tangan. Iya meja ngabentuk iya ku sabaraha ribu tangan. Mana ragaji menang nyieun saha? Palu, bedog, paku menang nyieun saha? Iya meja hiji saleutik ieu sekian ribu tangan nu ikut campur. Komo iya ngabangun imah sagala rupa. Jadi ngolola bumi henteu bisa ku sorangan. Kudu loba jelema, satu-satuna sabab loba jelema pernikahan. Pan sarua meujang keureuh mah kitu ku channel di kalapaan oge. Naon ari channel di kalapaan ngajendol eueuh bapaan. Imam Fakhrul Razi dina kitab tafsirna dina netelakeun ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dina eta tafsir disebutkeun lamun ku jinah jelema di muka bumi beak, makana jinah paling dilarang boro-boro berbuat deket oge kana jinahna geus dilarang. Sehingga aya paduduaan di tempat simpe lalaki jeung awewe anu batal wudu haram hukumna. Di mana alasanana lamun jinah diizinan ku agama jelema di muka bumi bakal beak kahiji. Saur Imam Fakhrul Razi, jelema anu beger henteu kawin mayoritas mung bogaeun anak.
Sehingga di kota-kota besar sering kejadian orok di tong sampah, orok di wahangan. Nah, dan nu beger kujina makmungan boga anak, arina budak di pariceunan regenerasi. Teu aya generasi berikut anu ieu ngolotan marangot beak. Eta nu nomor hiji. Anu nomor 2, sok terjadi tumpah darah parebut awe nu di luar pernikahan. Beda di jeung di pernikahan. Sabogohna jelema ka awewe nyahuan bogan salaki nahan diri. Jelema awe laki saimah ku pernikahan nu lain cicing, tapi beda lamun di luar pernikahan. Bisa dikoroyok. Dikoroyok ku nu bogohon cemburuna, dikoroyok ku dulurna. Nu teu ridho keluargana dikitu-kitu. Tumpah ruah darah, pertumpahan darah gara-gara rebutan lalaki jeung awewe beak jelema di muka bumi. Nu nomor 3, nu bager bobogohan sok karadul gawe. Siga heueuh nyetrit ai kaluar mah dangdang, di jerona mah bag-bag bubruk. Sok kanyahuan pamajikan lamun salingkuh teh ku salakina goreng gawena. Nu tadina sok nyangu jadi henteu. Nu tadi sok barang gawe jadi kedul. Sok tara ngurus. Sementara amanna negara, makmurna negara, kondusifna negara lamun kondusif per wilayah. Wilayah bisa kondusif lamun kondusif per daerah. Daerah bisa kondusif lamun kondusif per imah. Lamun sakartean tiap imah kacau udah kacau. Tiap KRT-an kacau, desa kacau. Tiap desa kacau, negara kacau. Negara dinakan kacau balik pikuk jelema mah terancam kesehatanana, keamananana, nyawana. Sur dinya kan di antara penyebab satu-satunya jalan jadi sabab jelema berkembang ngalobaan teh pernikahan. Di luar eta teu aya. Maka dilarang ku agama. Sehingga ku jalmi seueur ngolah bumi jadi gampang. Makanya Kangjeng Rasul ngadawuh tanah kahu tanah salu. Gerak karawin maraneh teh gerak ngarundaikeun keturunan. Fa ini mukasiru bikumul umam. Di antawis penjelasan eta hadis dina kitab Hikmatut Tasyrik dianjurkeun jelema loba keturunan karena Rasul teh azizun alaihi ma'anitum. Ya, dina akhir surat At-Taubah kan ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Rasul teh repot lamun umat Islam susah. Rasul ngiring susah lamun umat Islam riweuh. Maka hoyongna umat Islam teh rengrem, tenang, adem, kondusif. Rasul bingah. Lamun negara nu rengrem, tenang, adem, kondusif, negara kuat. Jadi teu aya intervensi negara luar. Ketika negara Islam diintervensi ku negara luar, Rasul mah bingung, Rasul mah sesah. Lamun hayang negara ulah ka intervensi ku negara luar, negara kudu kuat. Negara kuat teh kudu loba anggotana, tentarana loba, polisina loba, pembangunan loba, insinyurna, petugas kesehatanna lengkap, petugas ekonomina lengkap. Sehingga tuh butuh orang negara luar, cukup kudu dijeroge. Sehingga orang luar tuh bisa intervensi kaitan negara, nek lewat agresi militer, nek lewat budaya, nek lewat pendidikan, nek lewat kesehatan, tuh bisa kuat. Syarat takut loba jelema na, loba saeutik tentarana saeutik, polisina saeutik, nek aman kumaha negara.
makanya siap-siap lamun kolot-kolot hayang ngajagaan anak cukup 2 siap disupakai to negara dijajah batur karena negara lemah. Polisi nasa etik, tentara nasa etik, insinyur nasa etik, dokter nasa etik, intervensi negara luar lewat budaya, lewat pendidikan, agresi militer, loba celah jang batur ngahantem anak keturunan dijajah. Minimal lah ayeuna hirup di dunia jelema nu keluarga loba teu bisa teteh ketika bersatu teu bisa diintervensi ku keluarga lain. Aya misalkan urusan di jalan pakai truk motor atau wanon jeung keluarga gede hese teteh. Urusan jeung keluarga gede ketika kompak musyawarah geus jeung dulur. Sing kuring gaduh rerencangan aktif di organisasi. Marina keluhan aing cenah musyawarah teh cenah aya kariweuh teh jeung orang luar jeung babaturanna da bapak urang cenah emak urang anakna tibang 2 cenah lanceuk urang cicing di Jakarta nya geus aing teu boga musyawarah cenah jeung batur musyawarah teh juga anak loba musyawarah gampang cek asana malamun maot nu ngamandian sampai ka nguburkeun ku anak kabeh. Dari Kangjeng Rasul teh rahasiana anjuran seueur putra da geuning diparatoskeun disimkuring ti awal rumah tangga disimkuring ya pendak jeung anu awewe di atas 50 rata-rata ujang entong make hulung halang make hanyakal nu 50 kaluhur keun bae cenah baru mah keur laleutik na cenah da sok riweuh soteh geus garede mah kurang cenah. Tapi beda anu ti 30 ka handap wah ngaliweuh cenah lalakohan lobaan pasti teu ngarasakeun ge cenah kitu anu 30 ka handap mah anu 50 ka luhur mah rata-rata karitu teu aya nu beda hanya ka cenah mah udak cenah saleutik teh ti 50 ka luhur. Tanu ayeuna ngarora asa bener asa menang gitunya asa gul ngelehkeun salaki anak bisa dihalangan saya hanyakalna ge lamun umur panjang henteu lepat eta dawuhan rasulnya tanah kahu tanah sok kawin rundaikeun keturunan. Bahkan Sayyidina Umar mah geuninganannya lamun urang kawin jeung hiji awewe buru-buru cenanya buru-buru namina eta naon sperma kana rahim eta awe nah umur urang teu apal pati-pati aja ge geus aya cikal bakal keturunan ieu mah can 3 tahun mah teu kaboga anak ya pareh manten teu boga keturunan heuh sok aya nya eta teh nyakeun teh can 3 tahun mah ulah kaboga anak cenah aya nu fatal naon can 40 poe mah ulah sare bareng jeung naon kawin. Kebalikanana tina agama ieu ari agama mah bisi aya ajal urang semoga cikal bakal keturunan. Sampai ka dina agama kamarinya nuju reuni bahasul bae tentang buku nasab. Ilmu nasab secara hukum agama hukumna kabagi 4 kahiji aya nasab anu hukum apalna fardu ain ya. Kadua aya nasab nu hukum apalna fardu kifayah katilu aya nasab nu hukum apalna ibahah kaopat aya nasab anu hukum apalna haram. Nasab anu hukum apalna fardu ain an ya'rifal mar'u nasabahu ila jadil khomisi awis sabi'i kudu apal jelema kana nasab keturunan tepikeun ka aki kalima atawa aki ka 7 eta mah fardu ain. Arapal teu nu hadir di dieu fardu ain
namina fardu lamun henteu na dosa. Lamun malam ayeuna urang can apal berarti urang keur dosa henteu ayeuna. Keur dosa ayeuna teh urang teh. Tak lamun aya kariweuhan mun sok ieu teh naon kikiting dosa naon atuh ieu teh? Tah dosa teu apal karuhun. Atuh 7 mah bisa jauh teuing nu 5 we lah nu 5. Anya an ya'rifal mar'u nasabahu ila jaddil khamis aw sabi'. Kitab Al-Muqaddamat fi Ibn Ansab saya Ibrahim Khalil pengarangna. Berarti bapak, aki, uyut, pau, jangkawareng. Jadi aki na aki, jangkawareng. Engke lamun anak urang henteu apaleun, anak urang dihukumi dosa. Nu bertanggung jawab ngajagaan keluarga kana neraka teh saha? Bapak. Bapak anak urang ulah sampai ka dosa. Mana ku urang berekeun. Ku urang teh angan. Panggih jeung kolot tanyakeun kumahakeun gitu. Cok kapirarahi nya apih pun bapak istikhoro salat hajat hoyong ka penak nasab. Istikhoro salat hajat ika mana brasna ya alhamdulillah tipun biang umi ku api diurus nate rugi 7 mah ya geus puguh nu ti jalur api mah 7 mah aya lah insyaallah gitu. Jadi urut gawe kolot urut gawe kolot salamet kan haita mah can apa tentang nasab fardu ain gara-gara rame kamari negara tah aya subat nasab nu ngabohongkeun nasab Habib gitu. Jadi we apal urang teh. Jadi katuntutnya melian kitab-kitab nasab. Ar-Rasail fil ilmin nasab, Al-Muqaddamat fil ilmin nasab sami, Al-Kafil Muntahab, Abnaul Imam, terus Al-Jawahir. Aseureun berbina hampir sarakeun. Saguluguran ieu tahun diunggul hampir sarakeun eta ngumpul-ngumpul kitab nasab. Anu nasab fardu ain teh jadina aya 2 kahiji nasab rasul kadua nasab urang. Nasab rasul fardu ain wa yajibu ala kulli sasin an ya'rifa nasabahu. Lu apal nasab rasul nya lamun bade dikadinyakeun minimal 5 atuh 5 mah genep dikeun ka kilab Abdullah Abdul Muttalib Hasim Abdul Manaf Kusoy kilab dikeun ka kilab tapi dan natijana ke 20 hiji anu dia jibuan di lot 20 hiji natijana teh kilab muro ka ablu ay golib pihir malik nador kinana hujaimah murdika ilas mudan dijar ma'ad adnan kadinya dinanul dolam wayan bagi anyaripa nasab auladihi kedah apal nasab wayan bagi ayajibu wajib apal nasab keturunan rasul di mana elatna nasab wajib apal seueur hukum agama jalma nu teu apal nasab bakal batal praktek agamana amaliah agamana bakal batal pikeun jalma nu teu apal nasab. Kahiji milih wali disimpulin ngatas ngahadiran jadi saksi nikah hiji istri wali nate alo uyutna jadi wali nate cek anu teu apal nasab jauh-jauh kawali hakim dianggap geus eueuh itu kan sedangkan jadi wali hakna aya batal perkawinanana gara-gara teu apal nasab salah milih wali. Kedua cacat ngabagi warisna sabab teu apal asobah pan apal asobah teh tina nasab mana dawil purud mana hijab hirman mana hijab nukson tina nasab. Tulis salah milih jodoh mana awe nu menang dikawin mana awe nu teu menang dikawin mana awe nu bisa sasalaman bari boga wudu mana awe anu teu bisa lamun hayang ulah batal wudu mana nu bisa reurejengan waktu simpe mana nu teu bisa jadi dosa teu pugu-pugu lantaran teu apal nasab.
ngabagikan zakat pan teu meunang ka duriat Kangjeng Rasul lamun teu apal nasabna. Aya hadis Kangjeng Nabi taraktu fikum hilfataini, aya taraktu fikum amraini nya eta mah kitabullah sunnati rasulih, aya taraktu fikum hilfataini, kitabullah hamdun mamdudun baina samai wal ardi wa itrati wa innahu la yaftariqa wa innahuma la yaftariqa hatta yarida ila haumi. Kami geus ninggalkeun pelanjut jang maraneh kahiji kitab Allah sebagai pengikat antara bumi jeung langit, nu kadua keturunan kami, ieu nu dua kitab jeung duriat Rasul moal papisah sampai kaduanana datang ka talaga. Artina lamun urang mung salah cek agama ulah salah cek kitab cek Al-Qur'an, lamun urang mung salah cek Al-Qur'an tong jauh jeung keturunan Rasul lantaran turunan Rasul mah moal mencong tina kitab. Takan wasafinun lin najati ida hifta min tufani kulli ada ya Rasul sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji panju fi halatakunu kada ayat di akhir teh wa amitna ala tariqatihim wa mu'afati rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ya sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Gusti paparin manfaat abdi ku barokahna duriat rabbi manfaatna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim, hidayahan abdi kudu sae ku kamuliaana para ahlul bait wa amitna ala tariqatihim, maotkeun abdi di tariqat ahlul bait, afiatin abdi tina segala macam fitnah wa amitna ala tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah alaik ya rafi'a syani wa daraji. Pecenghul teh ujuk-ujuk bahwa Habib di Indonesia palsu nyambung ka Rasulna cenah ku bacaan anu kumanehanana tibang 7 siki kitab, tibang 7 siki kitab anu dijagokeun hiji cek manehna ngaran Sajaratil Mubarakah nu ditudingkeun ka Imam Fahru Raji, teu aya daftar dina tobakot, dina tobakotul ulama Imam Fahru Raji ngaran kitab jenengan Sajaratil Mubarakah teu aya gitu. Imam Fahru Raji atuh wafatna tahun 600 ari kitab Sajaratil Mubarakah manuskripna wae abad 18 gitu. Jadi tudingan. Sementara dina kitab-kitab anu lebih tua nu diklaim ku manehanana Abnul Imam pengarangna 478 wafatna 478 berarti abad kelima. Didinya tercatat jenengan Abdullah jenengan Ubaidillah garuputa Alawi Ba'alawi tanya ti Alawi nu eta. Dan urang mah cukuplah kolot urangnya baheula henteu neko-nekonya kolot urang ngahalormat ka habaib nu aya anu paling apik teliti perhatian banget karena permasalahan sepuh-sepuh urang di zaman kapungkur para ulama para guru ngagungkeun ka para duyat Rasul nu aya di Indonesia nu dikenal dengan sebutan habaib. Berarti jelema nek misahkeun urang jeung hukum Islam, nek ngabunuh ajaran Islam karena jelema lamun sepajauh jeung duriat pasti pajauh jeung ajaran Islam. Maka apal nasabna wajib ngadirinya teu disebutkeun kana wajib fardu ain apa kana wajib fardu kifayah teu disebutkeun.
lamun teu apal nasabna ke bisa oge nyalahan memang pan sok aya nu ngaku-ngaku teh geuninganan gitu. Dan lamun Habib nu ngaku-ngaku daya bagianana aya bagianana ayeuna mah robitoh tos per kabupaten kantun laporkeun aya teh nami ieu gitu. Dina ngabagi zakat bisa kasalahan lamun teu apal. Tangan urang ieu bab nasab urangnya. Lamun nasab urang hayang apal nasab Kangjeng Rasul kantun kana tijan atuh catet. Lamun hayang apal nasab habaibnu aya kantun ka robitohna. Caketan habaibna hayang terang robitohna kapendak nu urang ieu. Kudu ka mana nianganana? Bapakna aki urang kudu ka mana nianganana? Sedengkeun fardu ain. Uih deui kana pokok pembahasan nikah teh nyeueurkeun jalmi hiji ngagampilkeun ngelola gitu. Nu kadua kange keamanan bumi. Ya. Nah, lamun tanpa pernikahan umpamana hege lahir keturunan riceu urusanana teu jelas saha nu jadi hak waris jeung saha nu lain. Mak, ai bapak teh saha? Bapak teh uasia. Lo ka mana? Engke mana ngawarisna kumaha ge nangtukeun asobahna, nangtukeun heuh mun jelema hirup kas doma gitu. Ke si nasab teu puguh, teu jelas. Sedangkan jelema paling cemburu cenah teh kana harta benda. Kan teu aneh nu parasia parabut waris, cacakan tertib wae ge nu pasea. Cacakan jelas ge hak bagianana. Rentan eta pertengkaran warisan komo lamun teu jelas. Bisa timbul tumpah ruah darah. Maka ku ayeuna pernikahan aman muka bumi. Nu katiluna hikmahna pernikahan teh wuslatun ila rahmat. Ngadugikeun kana rahmat Allah. Naon jalmi disebatkeun duwi kana rahmat Allah teh sababiahna seueur padilahna. Seueur padilahna. Beda jelema anu dawang bismillah 780 genep jeung jaman anu dawang bismillah 12.000 beda. Turun rahmati Allahna beda. Tah padilah teh aya nu ku angka, ku jumlah cara bieu, aya nu ku kualitas, angkana mah kitu-kitu keneh tapi kualitasna jadi hebat gitu. Sholatul mutaahili tabdulu bisabina rakaatan ala muta'azzabi. Sholatna anu boga pamajikan ngelehkeun 70 sholateun anu lengoh tuh. Berarti ganjaranna ge loba. Turun rahmatna loba. Makanya hadis tajawaju turjakulaku karawin maneh ke maneh ku Allah direjekian in yakunu fuqara yughnihimul fadli. Lamun anu kawin bara langsak teu baroga usaha anu umur 50 ayeuna mah kawinna baheula can arusaha hada. Jadi usaha teh diikuti saenggeus kawin. Komo anu geus 70 ka ditu mah teu pikiran usaha heula kawin we. Ka akhir zaman mah make pikiran usaha heula. Kanjeng Rasul ngadawuh idza ja'akum man tarqaunahu tajawujuhu wa ila takun fasadun fil ardi. Dina kitab Jam'ul Shagir, namun aya jelema anu maneh resep ku akhlakna buru-buru pulung minantu kawinkeun. Karena lamun henteu maka bakal timbul kehancuran di muka bumi. Artina lamun akhlak geus jadi ukuran kana kawin, ukuran kana kawin teh kana materi, maka bakal loba bujang kolot, parawan kolot. Loba nu lalengoh, ketika loba nu lalengoh rawan perjinahan. Ketika perjinahan semarak hancur di muka bumi. Idza dohal fasya kitunya. Dina eta dina hilap lapan Arabna dina sarah Sulam Taufik nya Isadu Rofek. Lamun perjinahan geus melajarera maka bakal muncul penyakit-penyakit anu zaman kolot eueuh. Ketika awe jeung lalaki bebas ulin, bebas campur gaul,
mangka bakal loba panyakit anu di zaman kolotna teu dikenal eta panyakit. Kira-kira ayeuna gaul bebas nyata henteu? Nyata. Panyakit loba nu zaman kolot nyata henteu? Baheula panyakit tibang nyeri huntu seueul jeung muriang sakitu. Ngaranna diabetes, hepatitis, naon deui? Kolesterol, asam urat. Naon teh katalar ngarangkeun loba-loba ting panyakit teh atuh. Tek lamun hayang ulah loba panyakit, jaga eta pergaulan bebas. Mulai diancam ku agama man wulida lahu mauludun fal yusin ismahu wal yu'addibu wa idza balago fal yujawiju wa idza balago wa lam yujawiju fa innama ismuhu ala abihim fa innama ismuhu ala abihim. Lamun geus balik teu dikawinkeun maka tuluy tumiba fa asabahu ismun fa innama ismuhu ala abihim. Nges balik teu dikarawinkeun tuluy terjadi dosa di antara eta budak lalaki jeung awe, dosana ka indung bapana. Wa idza balago walahu ma yujawijuhu. Lamun geus balik di eta mah teh aya bahan jang ngawinkeunana walam yujawiju tapi teu dikawinkeun. Jang ngawinkeun saceuk agama sakumaha cing atuh kawin. 100.000 ge mahi. Sacek agama mah batasan mas kawin aya nilai harga. Kira-kira es bonbon aya hargaan teu? Aya matak dijual ge. Laku dijual ada nilai harga bisa jadi mas kawin. Yang geus boga emas 1 gram 2 gram malahnya. Emas 2 gram syukuran walimah walau bisukaro. Walimah nikah sanajan kutibang gula cenanya. Gula we disiksikan ditinyu teh manis teh walimah. Aya bahan jang ngawinkeun. Nu bogoheunana aya, duit bahana aya da moal ngajuta moal asal saceuk agama tapi teu dilakukeun. Lantaran can boga 20 juta. Budak geus pada ulin bareng. Terjadilah dosa, dosana ka kolotna. Like channel YouTube. Ke depan lebih sukses. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.